Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Ulah hilapnya wawasu panangan sareng make masker upamina kaluar ti imah. Tah ayeuna ibu bade ngajelaskeun sareng nga-review naon anu tos mingguan kamari dipelajari. Kan minggu kamari ibu mung masihan PPT sareng Google Form hungkul. Tah ayeuna ibu bade nga-review sakedik naon materi anu minggu kamari. Minggu kamari kan ibu masihan materi ngeunaan paguneman. Nah, aya keneh anu rada bingung naon ari paguneman teh. Salaresna paguneman teh ngobrol atanapi ngawangkong. Lamun dina basa Indonesia mah hartina teh percakapan. Nah, ieu ibu aya hiji contoh eh, cara nulis paguneman anu leres. Nah, tingali anu belah kenca eta aya contoh hasil paguneman anu tina Google Form. Ibu nyandak hiji. Tah, anu belah kenca atanapi sebelah kiri sareng anu belah katuhu eta bentenna mung dina tanda bacana hungkul. Nah, saur ibu upami misalna paguneman teh ditulis ulah hilap make tanda kekenteng atanapi tanda kutip. Tah, eta anu warna beureum eta namina tanda kakenteng. Eta wajib upama nulis paguneman nya. Salaresna anu kenca ge tos leres nya paguneman ngeunaan ngawanohkeun diri mung kurang dina tanda kakentengna hungkul. Tah, sapertos kitu omatnya tanda kutip dina bahasa Sunda namina kekenteng. Nya tanu warna beureum. Lajeng. Nah, ayeuna kana materi tata krama basa Sunda. Nah, sih mika butuh tata krama basa Sunda? Nah, iya aya penjelasanna. Tata krama basa Sunda biasa disebut oge undak usuk basa Sunda. Omatnya janten baheula mah tata krama teh disebutna undak usuk basa. Nah, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Tata krama basa dipake luyu jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Tah, janten tata krama teh gunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Atau di bahasa Indonesia saling menghormati dan saling menghargai. Nah, gitunya. Nah, ieu aya contoh tata krama dina paguneman. Ibu ieu ge nyandak tina hasil Google Form anu tos dieusian minggu kamari. Tingali anu kotak warna koneng nu di luhur. Pak Cica, Pak abdi izin telebet sakola margi gering. Paanana, teu kunaon cing cager nya Cica. Mun Pak, hatur nuhun. Tah, eta teh salaresna mah kirang berenah atanapi kurang bener ya. Kusabab Cica nyebat gering ka dirina sorangan. Nah, anu leresna mah eta anu dihandap. Cica, Pak, abdi izin telebet sakola margi udur. Cek panana teh. Teu kunaon si enggal damang nya. Cica, muhun Pak, hatur nuhun. Panana tawangsulna. Rada baluang teu sih ngupingkeunna. Tah, janten eta upamina keur ngobrol eta ge aya tata kramana. Jiga Cica ngobrol jeung panana teh salaresna eta anu leresna mah anu kolom anu handap. Kotak anu handap anu warna anu tos dicontrengan. Tah, di dieu aya contoh tata krama dina basa Sunda. Janten tata krama teh dibagi jadi 3. Aya basa loma. Basa loma teh bahasa akrab, biasana keur jeung babaturan atawa keur sahandapeun. Terus aya basa hormat keur sorangan jeung basa lemes. Ari basa lemes mah keur kasaluhureun atawa ka nu leuwih kolot. Kumaha cara ngabedakeunna? Ieu misal
ari diri sorangan, nyebut diri sorangan, saya sakit. Jadi abdi udur. Kalau bahasa lemesnya, bapak sakit berarti bapak teu damang. Kalau misalnya adik saya sakit, adik abi gering gitu, nya. Janten ditingali saha lawan bicarana. Teras deui misal, oh nya aya contona, contoh tata krama larapna dina kalimah. Pun adi nembe balik ulin ti imah babaturanana. Abdi nembe wangsul ti sakola. Pun bapa nembe mulih ti kantor. Tah eta, janten aya benten kekacapanana. Kade ulah jual pun bapa nembe balik ti kantor. Aduh eta mah opat pisan nya, lepat tata kramana. Atanapi eh abdi nembe mulih ti sakola, tah eta ge lepat. Tah nu benerna mah anu ieu, abdi nembe wangsul ti sakola, pun bapa nembe mulih ti kantor. Tah sami sareng kotak anu kadua, misalna pun adi dahar di pawon, abdi bade neda sareng sangu, pun bapa bade tuang di ampera. Tah kade ulah jual pun bapa bade dahar di ampera, tah eta lepatnya eta salah. Anu leres mah tuang. Sareng kanggo diri sendiri, buat diri sendiri mah abdi bade neda, nya sanes abdi bade tuang. Ya eta kirang merenah atau kurang enak didengarnya. Nah, iya aya contoh tata krama dina paguneman. Tata krama basa dina paguneman. Deni, Yan geus dahar teu acan? Iyan, acan euy ieu rek meuli heula. Deni, abdi nedati payun atuh nya. Iyan, mangga. Teras Bu Asti ngalangkung. Bu Sti, tuang. Mangga Den lajengkeun. Tah, tingali Deni jeung Iyan teh kusabab babaturan jadi ngobrolna make bahasa Roma anu dahar. Teras Deni eh ngomong, "Abdi neda ti payun ya, saya makan duluan ya," gitu. Jadi makena nada. Teras Denny menawarkan atau nawarkeun eee, makan ke yang lebih tua. Jadi makanya tuang. Tah sapertos kitu nya. Lajeng deui anu kadua, kotak nu kadua. Bu Jenny, Lisa ari imah teh di mana? Lisa, lorompok abdi mah di Jalan Mawar, Bu. Oh, Bu Jenny. Oh, gitu. Lisa, upami bumi ibu di mana? Bu Jenny, lorompok ibu mah di Jalan Kosambi. Tah, tinggal kusabab Bu Jenny teh leuwih kolot tibatan Lisa, janten Bu Jenny ngobrol ka Lisa make bahasa Loma. Nyata rumah bahasa Lomana imah. Lisa ngawaler atanapi ngabales ibuna, menjawab pertanyaan ibuna, make kepunyaan, "Rorompok abdi mah di Jalan Mawar, Bu. Rumah saya mah ada di Jalan Mawar." Jadi kalau misalnya ada yang nanya, eee Ari bumi teh di mana? Jawabna ulah bumi deui tapi rorompok abdi, gitu nya. Tah, Lisa naros deui ka Bu Jenny, kusabab Bu Jenny leuwih kolot tibatan Lisa, janten Lisa make bahasa lemes. Upami bumi ibu di mana? Dijawab ku Bu Jenny, rorompok ibu mah di Jalan Kosambi. Gitu, kahartos? Ayeuna aya deui, kecap pun jeung tuang. Tadi ibu nyarios wae pun adi, pun bapa, naon sih pun teh? Pun itu eh nandaan kapimilikan eh diri sorangan. Jadi kepunyaan diri sendiri. Misalnya pun bapak berarti bapak saya. Pun biang itu berarti ibu saya. Pun adi berarti adik saya. Pun lancek berarti kakak saya. Gak ada ya pun ibu tapi nu leresna pun biang. Tah ari tuang naon? Tuang benten sareng tuang daharnya. Ari tuang mah keur jalma sejen atau kepunyaan orang lain. Misalnya tuang ibu berarti ibu anjeun atanapi ibu kamu. Tuang rama bapak anjeun atanapi bapak kamu. Tuang rai adik anjeun atawa adik kamu. Saran tuang raka berarti lanceuk anjeun atawa kakak kamu.
kade ulah patukeun nya jual jadi tuang bapa eta lepat. Anu leresna tuang rama. Terus kade bisa jadi tuang biang, teu aya nya tuang biang, ayana tuang ibu. Terus lamun bade make biang berarti pun biang. Tah, aya deui misalna, tos make pun bapa, tah ulah make kecap abdi deui. Jadi pun bapa abdi berarti bapa saya, tah eta, lepat. Janten mun misalna tos make pun ulah make kecap abdi deui, nya sapertos kitu. Tah ieu aya contoh ngalarepkeunna kecap pun jeung tuang. Upami tuang rama teh damel di mana? Kalau bapak kamu kerja di mana? Pun bapak teh damel di Pertamina. Bapak saya kerja di Pertamina. Tah kitu, cara ngabedakeunna nya. Tah atos sakitu materi nama mung sakedik nya, tapi kedah dipikahartos, kedah dipahami. Tah ayeuna ulah hilap upami kaluar, ieu aya cara make masker anu leres. Nya, sakitu nu kapihatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.